yakin kana pahala sedekah. Tapi sabalikna upami urang geus ngalaksanakeun amal ibadah terus nimbulkeun hiji pahala, hiji pertentangan, hiji perdebatan, ngaragukeun urang, jauhan. Geus salat urang teh datang ka dieu teu meunang ku soli si abdina. Bingung nu mana ieu nu bener ceuk ieu make usoli, ceuk ieu teu make usoli. Nya sok wiridan, geus dikir sok tahlilan, teu meunang tahlilan eta teh bid'ah. Bingung urang teh, ragu kamu bener tah eta teh. Nih, lain seorang teh, nu ieu nitah ieu, nu ieu nitah ieu. Asalna urang teh yakin dina ibadah, jadi ragu. Kulantaran kabodohan urang. Ya. Tinggalkeun anu ngaragukeun. Jadi ulama nu ngajak kana keyakinan, nu penting ulama kumaha carana urang ibadah. Ulah mikiran neanganna. Urang-urang mikiran kumaha tolabna jiga santri, urang mah amal. Abdi bari naos, ibu tuang mikiran macul teu. Nah, tuang we. Ieu keur tuang Gusti kumaha carana macul. Ulah. Mikiran mah tuang mah meser we ka warung beas, tuang udah. Ulah mikiran da urusan patani eta mah. Malah parek mah nyeporna kumaha, nyanyianana kumaha, mupukna kumaha petani eta mah. Urang mah tinggal tuangna naos. Kumaha rukun wudu, kumaha syarat wudu. Nu penting urang mah ibadah, sekiai ieu ngilu. Ulah pikiran urang kumaha segatna, kumaha tasrifanana, kumaha non tarkibanana, moal apa? Maka punten hanya urang. Nah, antun ini urang. Nah, tajlisu inda ali illa alladhi yad'ukum mil khamsi lal khamsi ilahi. Jadi anu ngajak asalna ragu jadi yakin. Wa minat takabbur ila tawadu. Cari serang ulama teh anu ngajak anu asalna takabur jadi tawadu. Asalna urang teh gede bulu. Asapan akanna. Lamun boga jabatan asapan akanna gaduh harta sapang beungharna, gaduh tanaga sapang gagahna, gaduh kapinteran sapang pinterna, gaduh kasolehan sapang solehna. Ibu ninggal ulama tawadu kermah ulama nate beunghar, kermah soleh biasa-biasa kanu kitu beunghar, pinter, kaset. Tapi tawadu panal urang lagi isim ajri. Tah ulama nu kitu. Lain ulama anu takabur seueur. Abong gaduh ilmu asapang pinterna batur teh salah disalah-salahkeun batur teh. Batur mah lamun ibu nurut ka ustaz anu teu sah. Nu bener mah abdinya ieu dalilna teu kitu. Paling pamenak abdi mah ieu duka aing sanes mah. Ngajak we tawa DP henteu takabur. Sabab takabur teh eta teh sifatna iblis. Ya deh. Non sifatna iblis. Jeung di surga teh moal aya jami takabur. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Moal asup ka surga jalmi anu aya dina satina hatena bisa disawi dina sifat takabur moal asup ka surga. Iblis oge aya sifat takabur bahwa dikaluarkeun di surga. Ting iblis teh dihampura dosana. Nabi Adam ninggalkeun dosa. Iblis ninggalkeun dosa. Kangge Nabi Adam mah dihapunten dosana, iblis teh dihapunten. Nah, bet Allah teh bet ngabedakeun iblis jeung Nabi Adam benten carana, benten asalna. An Nabi Adam tina syahwat, an iblis tina takabur. Setiap dosa anu asalna tina syahwat gampang dihampuranna. Lamun dosa anu asalna tina takabur hese dihampuranna. Ari iblis takabur kunaon? Iblis takabur kasolehan, takabur ku ilmu. Sabab iblis teh